warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta simkuring Sumiati MPD Kawit di SMP Negeri 3 Cileunyi. Bade maoskeun sajak hasil review buku biografi Gus Dur anu diserat ku Greg Barton penerbitna Saupa tahun 2016. Gus Dur ulama anu seukeut ucapan Presiden kaopat RI putra Kiai Wahid Hasim putuna Kiai Hasim Asy'ari teueuh ulama di pesantren Tebu Ireng urang Jombang anu kantos ngajajah ilmu di Al-Azhar Kairo kasohor jenengan kamangutna Gus Dur pimpinan Nahdlatul Ulama tia alit resep pisan maca buku teu heran upami utekna pinter kacida Gus Dur memang tanpa daksa paninggal lahirna henteu normal sapertos biasa tapi paninggal batinna seukeut kacida kadang aya anu nyapirakeun kana ucapanana tapi geuning nyata loba benerna anu karasa ayeuna anu tetelana Gus Dur teh hebat pamimpin anu nyaah ka masyarakat waktos anjeunna jeneng janten presiden gonjang ganjing kaum radikalisme malahan krisis ekonomi beuki ngajadi konfrontasi teu bisa dibendung maksa Gus Dur kudu turun sanajan Gus Dur turun tina kursi kapresidenan nepi ka ayeuna Gus Dur masih jadi idola alim ulama anu kawentar seukeut ucapanana leres jasadna mah parantos teu aya kasareanana pangaruhna sareng ilmu anu dipelak parantos janten darah daging rakyatna mugi mantena kenging kabagjaan di taman surga. Sakitu wae anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.